Halo sadayana, wilujeng enjing, wilujeng katepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda. Tah minggu kamari Miss Intan atos ngajelaskeun tentang biografi tokohnya anu teu acan ngerjakeun tugasna segera dikerjakan. Tah ayeuna di video kali ini Miss Intan bade ngajelaskeun materi pengajaran 7 nyaeta tentang kecap barang jeung contoh tukang dagang. Kecap barang teh naon? Kecap barang teh nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang atau benda ya. Jadi kecap barang itu adalah kata yang menunjukkan barang atau nama yang dianggap barang. Contohnya seperti contohna siga baju seragam, topi, sepatu, beber, sapeda, buku, pulpen, patlot, spidol, panghapus, jeung sajabana. Tah, amun contoh tukang dagang, nu kahiji nyaeta aya tukang baso. Nu kadua nyaeta aya tukang sate. Nu katilu nyaeta aya tukang putu. Nu kaopat aya tukang jajamu. Nu kalima aya tukang sayur. Nu kagenep aya tukang gulali. Tah barudak kusabab video pembelajaran ieu mung sakedik materina, jadi Miss Intan bade langsung masihan tugas. Tah minggu kamari Miss Intan masihan tugas tapi teu dilebetkeun nilaina, henteu dicandak nilaina, hanya untuk mengetahui sejauh mana kalian menyerap materi dari Miss Intan. Tah ayeuna di pertemuan kali ieu Miss Intan bade masihan tugasna teh nyaeta nulis biografi salah sahiji tokoh anu dipikaresep ku anjeun sadayana nya nganggo bahasa Sunda. Teras ditulis dina buku tugas, tuluy difoto dikirimkeun kana Google Form. Nya, jadi mung sakitu wae materi sareng tugas ti Miss Intan dina video pembelajaran kali ieu mugia anjeun sadayana ngartos. Upami aya anu teu dikahartos, anjeun sadayana langsung taroskeun ka Miss Intan. Hatur nuhun.